Bismillahirrahmanirrahim. Ia masih kene membahas tentang dzorob. Di kamari dzorob teh aya 2, aya dzorob zaman nunuduhkeun kana waktu, aya dzorob makan anu nuduhkeun kana tempat. Ari dzorob makan, wa dzarful makani huwa ismul makani al mansubu bi taqdiri fi. Isim anu nuduhkeun kana tempat anu dinasobkeun kalawan nakdirkeun makna fi. Isim nu nuduhkeun kana tempat anu dinasobkeun kalawan nakdirkeun makna fi. Ayeuna contona, qoma tilmidu amamal fasli. Geus nangtung murid di depan kelas. Amamal fasli, amama di depan. Tak jadi amama kudu maknya. Sebab dinasobkeun kan tadi. Ayeuna di kholpa. Contona misalnya jalastu kholpahu. Jalastu kholpahu. Jalastu kaula calik kholpahu pangkeureunana. Kholpa. Kholpahu. Hu nama kembali kana manehna gitunya. Jadi orang tidak terlihat. Terus di ayeuna kudama. Kudama teh hartosna dipayun. Contona misalnya ayeuna murid sedang berdiri di depan kelas. So, yaqumut tilmidu kudamal fasli. Nah, murid sedang berdiri di depan kelas kudama. Terus ayeuna waro'a sami sareng kholpa. Waro'a sami sareng kholpa. Jalastu tadi kholpahu, berarti mun ku waro'a jalastu waro'ahu. Nah itu. Jalastu waro'ahu. Kaula diuk di pangkeureun manehna. Teras fauqa. Fauqana atasna? Di atasnya. Di luhur. Contona misalnya jalastu fauqa sabhi. Fauqa nu contonanya. Kaula tiuk di luhureun kenteng itunya. Tawa jalastu fauqal kursi. Kaula diuk luhureun kursi. Wa tahta. Tahta manaon? Di handapnya. Contona misalnya jalastu tahta saqfi. Kaula diuk di handapkeun naon? Saung. Wa inda madeukeuteun kan, caketeun. Tawa di sisi inda. Contona misalnya inna dina indallahil islam. Sanyana hari agama anu diridhoi ku Allah nyaeta agama Islam. Indallah mungguh Allah. Teras deui ma'a sarta. Misalna kuntu ma'a Zaidin. Kuntu ma'a Zaidin. Kaula aya sareng tawa sarta Zaid. Tawa bersama Zaid. Kuntu ma'a Zaidin.
Nyudai contoh ma'a Zaidin, ma'a nanya. Terus di iza'a. Iza'a artosna caketeun payuneun di antara. Contohna misal nanya. Jalastu iza'a Zaidin. Jalastu kaula calik iza'a Zaidin. Di antara Zaid tapi payuneun Zaid. Iza'a Zaidin. Ayeuna hida'a. Hida'a. Sampir sami sareng inda. Hida'a. Misalnya contoh jalastu hida'a Zaidin. Kaula diuk caketeun Zaid. Jadi hida'a dipatahkeunnya. Naon sabna? Isim mufradnya. Jadi isim mufrad mah tanda nasabna kunaon? Fathah. Terus ayeuna tilqa'a. Tilqa'a di sebelaheun. Sami kene caketeun gitunya. Wahuna. Ari huna mah di dieu. Nah, di dieu. Pan tempat dieu teh di dieu teh tempat. Contohna misal nanya. Jalastu huna, jalasna huna, jalastu huna. Kaula diuk huna di dieu. Jalasna kami calik huna di dieu. Wasama sareng sama hartosna di ditu. Jauh di ditu. Isim isyarahnya. Misal nanya, jalastu sama. Kaula diuk di ditu, dipalih ditu, dipalih ditu. Tah gitunya. Eta dorob makan. Itunya. Dorob naon? Naon dorob makan teh? Al ismul. Non ismul makani al mansubu bitaqdiri fi. Isim nu dudukeun kana tempat nu dinasobkeun kalawan nakdirkeun makna pi. Jadi sok sanaos teu nganggo pi jadi ditakdirkeun aya hartos di waro'a di belakang, amama di payun, tilqa'a di sebelah. Nah itunya. Wa ma asbaha dzalik sareng perkara nu sarupi kitu. Wallahu a'lam bishawab.